Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para siswi kelas 7 tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda sareng Miss Kopi. Dina dangan ieu urang bakalan ngabahas materi anu kamari ku urang pelajari nyaeta ngeunaan dongeng. Naon wae dongeng teh anu urang bade bahas? Hayu urang tingali sami-sami review atanapi pembahasan ulang ngeunaan dongeng. Ayeuna urang bahas diinget-inget materi minggon kamari nyaeta ngeunaan dongeng. Ayeuna unsur-unsur dongeng ya urang diinget-inget deui. Materi unsur-unsur dongeng teh aya jejer atanapi tema, latar, galur, tokoh, sareng amanat. Salajengna aya jenis-jenis dongeng. Nah, jenis-jenis dongeng teh aya nu kahiji fabel. Fabel teh nyaeta dongeng sasatoan. Dongeng anu eusina nyaritakeun sasatoan kalawan paripolana saperti manusa. Contona dongeng Gajah jeung Sireum, Gagak hayang jadi merak, Keuyeub jeung Pitek, jeung Maung sieuneun ku tai manuk. Anu kadua nyaeta parabel. Parabel teh dongeng jalma biasa, nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun paripolah jalma biasa. Anu sakapeung mah sok mahiwal, dikasarieun tapi lelenyepaneun. Contona nyaeta dongeng Si Kabayan Ngadepaan Lincar, dongeng Si Kabayan Ngalanangka. Anu katilu nyaeta legenda. Legenda teh nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kajadian atawa asal muasal hiji hal, tempat, barang, sasatoan atawa tutuwuhan. Contona dongeng Sangkuriang atanapi dongeng Sasakala Situ Patenggang. Anu kaopat nyaeta sage. Sage teh disebut oge dongeng babad. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun hiji kajadian atawa hiji jalma anu aya patalina jeung sajarah. Contona Sangiang Boros Ngora. Anu kalima nyaeta mite. Nah, mite teh nyaeta dongeng kepercayaan. Nyaeta dongeng anu raket patalina jeung kapercayaan masyarakat kana bangsa lelembut atawa perkara-perkara anu goib. Nah, contona teh dongeng Nyi Roro Kidul jeung Ngipri Kasiluman Oray. Tadi urang atos tingali pembahasan ngeunaan dongeng. Ayeuna urang bade ngalaksanakeun penilaian harian bahasa Sunda bab dongeng. Mangga dibuka khususna dikerjakeun soalna. Mudah-mudahan nilaina aya dina luhur KKM. Sakieu wae ti Miss Kopi. Kirang langkungna Miss Kopi nyuhungkeun dihapunten upami aya nu bade ditoroskeun mangga WA atanapi telepon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.